Pasal kadua zakat ingon bisi hilap deui samemeh ngajelaskeun zakat ingon bade diapalkeun heula urang apalkeun heula. Harta anu wajib di zakatan aya sabaraha? Harta anu wajib di zakatan aya genep. Hiji ingon, sato ingon. Hiji ingon, dua emas perak, tilu tatanduran atau jajadian tutumbuhan, opat barang dagangan, lima pependeman jahiliyah, genep barang tambang. Katalar teu? Ingon emas perak tatanduran barang dagangan pependeman jahiliyah barang tambang. Uyandi hiji ingon, dua emas perak, tilu jajadian atawa tatanduran, opat barang dagangan, lima pependeman jahiliyah, genep barang tambang. Tah ayeuna bade ngabahas zakat nomor kahiji. Harta anu wajib di zakatan nomor kahiji nyaeta sato ingon. Jadi teh sakabeh sato ingon kudu di zakatan, tapi aya sato anu ditentukeun nu kudu di zakatan teh. Mana? Ya. Ari sato ingon anu wajib di zakatan kabehna teh aya 5. Sato ingon wajib di zakatan teh aya 5. Salianti anu 5 ieu mah teu wajib teu kudu di zakatan. Mana anu 5 teh? Hiji onta. Onta teh kudu lamun deal ngukut onta maka kudu di zakatan, kudu dikaluarkeun ontana teh. Ke kumaha ukuran wajib zakat onta teh? Nyaeta minimalna teh wajib ngaluarkeun zakat teh lamun deal gaduh onta 5 ekor. Berarti lamun deal boga onta kurang ti 5 ekor teu wajib ngaluarkeun zakat eta mah. Di Arab beureum zakat onta. Deal teh ngukut onta gaduh 5 maka 5 nya 5 ekor maka deal wajib ngaluarkeun zakat nyaeta ku ngaluarkeun hiji domba. Paham? Minimal deal gaduh 5 ekor onta wayahna deal teh kudu ngaluarkeun hiji domba. Ti 5 dugi ka sabaraha? Ti 5 dugi ka 18 ekor. Gaduh 5 dugi ka 18. Antara 5 dugi ka 18 ekor. Baik itu gaduh 7, gaduh 10, gaduh 11, wayahna kudu dikaluarkeun hiji domba sebagai zakatna. Onta domba. Eta lamun ti 5 dugi ka 18. Ayeuna kumaha lamun ontana jejeg 20? Salah tadi teh. Ti 5 dugi ka 24. Anu wajib ngaluarkeun domba teh. Ti 5 dugi ka 24. Ari tadi nana teh 5 dugi ka 18 naon? Sugan teh 20 eueuh 5-an. Dilarat ti 5 dugi ka 24 onta wajib ngaluarkeun hiji domba. Kumaha lamun deal teh gaduh ontana 25 jejeg? Kumaha? Wajibnya. Anger wajib tapi lain domba nu dikaluarkeunana lamun deal gaduh onta 25 mah. Naon? Anak onta nu dikaluarkeunana.
anak onta eta teh ngaranna teh onta bintu mahod. Lamun ideal gaduh onta 25 ekor, wajib ngaluarkeun anak onta hiji nyaeta anak onta anu ngaranna bintu mahod. Eta teh ti 25 dugi ka 35. Santai. Wajib ngaluarkeun anak onta bintu mahod teh. Di sabaraha ekor? Ti 25 ekor dugi ka 35 ekor. Bade 20 genep ekor anger wajib ngaluarkeun anak onta bintu mahod. Bade gaduh 30 ekor anger wajib ngaluarkeun anak onta bintu mahod. Kayak bintu mahod Madinah kitab bakal aya lah. Kajung. Kajung. Kumaha lamun deal teh gaduh onta dugi ka 30 genep. Lobanya 30 genep. Wah, hiji onta na teh mahal. Gaduh deal teh sabaraha ayeuna mah? 30 genep. Anger kudu wajib. Wajib di ngaluarkeun zakat. Wajib. Komo we beki loba. Ngeun Lain anak mah. lain anakna tapi bintu labun anu umur 2 tahun, onta anu umur 2 tahun ngaranna onta bintu labun. Eta teh ku onta nya Jakarta teh saku acis harga onta kitu. Jika nama biasa jika nama gitu. Upami teh aya acis ku ontana bintu labun teh onta anu umur 2 tahun. Lamun 30 genep gaduh ontana dugi ka 45. Batanya 40 anggar bintu labun anu umur 2 tahun ngaluarkeun zakat teh. Kumaha lamun teh gaduh onta 40 genep? Maka nu wajib dikaluarkeun teh nyaeta onta hikoh anu umur 2 tahun. 2 tahun deh. Ngan tadi mah ontana bintu labun, aya nama onta hikoh. Beda. Bukan. Nah, dina kitab ningali Ayeuna ieu mah. saya. Lanjut. Mun nepi kana bilangan 60 hiji, tah berarti tadi teh ti 40 genep dugi ka 60. Dugi ka 60. Kumaha lamun deal teh gaduh onta 60 hiji? Maka deal teh wajib ngaluarkeun onta jadaah. Onta jadaah teh onta anu umur 4 tahun. 30 hiji mah dugi ka 68. Dugi ka 75. Jadi ti 60 hiji dugi ka 75 wajib ngaluarkeun onta jadaah anu umur 4 tahun teh. Kumaha lamun deal teh gaduh ontana teh 70 genep ekor. Walah loba-loba teuing nya. Maka wajib ngaluarkeun zakat 2 bintu labun. Aya dina kanggo penjelasan panjang lebar nama insyaallah dina kitab Fathul Qorib bakal aya. Mudah-mudahan singkat awas. Amin ya Allah ya rabbal alamin.